jannatu mustaqatun lahum jeung sanyanyana surga teh eta banget cintana ka jelema anu puasa. Surga teh resepkeun ka nu puasa teh. Surga teh hayangeun diasupan ku nu puasa teh. Masyaallah. Jelema nu salat tarawih dina maleman kahiji tarita, maka eta jelema teh yakhrujul mukminu maka bakal keluar naon eta jalma mukmin min janbihi tina dosa. Urang teh berarti tarawih tadi teh eta keluar dosa urang sapertikeun kayauma waladatu ummuhu sapertikeun jelema teh keluar tina jero beuteung indung. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Takung kipayun ngayurang sami-sami nyambakeun puja sareng puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina sahayeuna kersa kapal dina isya'ah kabehan sehat walafiat. Salawat wa salamullah urang dipahkeun ka junjungan alam Rasulullah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana saking sabar hikmat kanjeng Rasulullah amin ya Allah rabbal alamin. Di paparinan ku Allah bisa naos tawasul, bisa orang naos sholawat, hingga orang bisa naos manakib dina yunyan Ramadan. Lumana para jamaah sadayana khusus dina yungi Ramadan istimewa dina Ramadan. Ibnu bin Abbas radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu bin Abbas eta Ibnu bin Abbas teh nyata ngadau Ibnu bin Abbas sami itu pas ngadang kata Ibnu bin Abbas Rasulullah dina ucapan kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul la ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Lamun urang nyaraho eta umat kaula cek Kanjeng Rasul kana perkara nu aya dina Ramadan tamannau an takuna sanatu. Maka tangku eta umat kaula teh ngarep-ngarep kana kaayaan setiap tahun teh hayangna Ramadan. Setiap bulan teh hayang Ramadan terus Ramadan teh tongeureun. Sabab ieu Ramadan teh para jamaah sadayana saking kuagungna. Sehingga wa fil khabari yang diterangkan dina hadis ija halal hilalu Ramadan, bila mana datang tanggal bulan Ramadan sohal arsu wal kursiyu wal malaika, maka ngajarit eta aras kursi jeung malaikat wa ma dunahum jeung perkara nu salian eta kabeh ngandika eta kabeh aras kursi malaikat terus cek eta malaikat tuba di ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bagja pikir umat Kanjeng Rasul. Jelema numpang bagja-bagjana bisa aprok di Ramadan. Sabab geus saeutik jelema teh can asup Ramadan geus maot mate. Geus malaran masyaallah eta ge sarua hayangeun puasa Ramadan teh. Urang ayeuna dikeresakeun ku Allah mere hirup tapi kepenting ayeuna banyak udah teu puasa isukan. Ya. Ya urang lamun teu dipake puasa. Mun kurang
jadi gunakan ia ngajadikeun hiji kabungahan kabagjaan pikeun urang. Bagja cek eta malaikat teh pikeun umat Kangjeng Rasul teh bima indallahi taala kana perkara anu aya di Allah taala pikeun saha pikeun umat Kangjeng Rasul minal karomah dibere kamuliaan ku Allah. Urang lamun dina Ramadan bisa ibadah eta kamuliaan. Ieu teh kamuliaan ti Allah, urang dibere kamuliaan. Bisa orang ketinggalan taraweh, ketinggalan kahiji alhamdulillah, ieu karomah ti Allah, ieu kamuliaan. Wastagfarat jeung ngamentakeun hampura eta malaikat, naon nyata buat umat Kangjeng Rasul asam subhanon poe. Panon poe ge ngamentakeun hampura pikeun umat Kangjeng Rasul, masyaallah. Matakan nikmat kan. Nah, kunaon cenah umat Kangjeng Rasul teh lamun nyaho kana kaayaan nu aya dina Ramadan sehingga hayang terus-terusan Ramadan teh setiap terus sakabeh eta sataun teh hayang Ramadan kabeh kunaon di annal hasanata fihi muzlamiatun sanya-nyana eta kaalusan teh fihi dina eta bulan Ramadan muzdamiatun eta finu ku kahadian masyaallah wa ta'atu maqbulatun jeung kataatan lagi ditarima, salatna ditarima, sedekahna ditarima, kahadiana ditarima, kataatan ditarima ku Allah dina bulan Ramadan. Wa da'watu mustajabatun jeung pirang-pirang doana ge tadi ijabah urang gunakeun tah. Manfaatkeun ku urang sing loba ngadoa kade. Matakan urang usahakeun ngadoa teh. Setiap urang dek buka ngadoa, tiap tos salat ngadoa, biasakeun ngadoa sing loba ngadoa. Wa dzunuba maghfuratun jeung pirang-pirang dosana eta dihampura, masyaallah dosana dihampura. Urang teh masyaallah wa jannatu mustaqatun lahum jeung sanya-nyana surga teh eta banget cintana ka jelema anu puasa. Surga teh resepkeun kana puasa teh. Surga teh hayangeun diasupan kudu puasa teh. Masyaallah. Jelema keur puasa Ramadan maot, masyaallah eta geus ngagebayan we surga teh. Ngagebayan surga teh masyaallah. Nikmatnya orang kalau cara ningali gitu pada jamaah sadayana. Katakan sok seueur kapungkur mah aya para jamaah sadayana mangunatnya maunat pupusan kan berpuasa eta berpuasa jam salapan puasa kene eta berpuasa bungkus masyaallah nikmat eta saking kurajina rajin masyaallah nikmat surga teh hayang rindueun sehingga cek Kangjeng Rasul kieu al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin surga teh eta mikacinta ka opat golongan. Jadi lamun urang teu kudu hayang surga tapi surga nu hayang urang. Nu opat golongan ieu. Urang pun lamun nyarita jelema anu sok puasa hayang ka surga, anu sok salat hayang ka surga, anu teu salat ieu kan hayang ka surga. Anu teu puasa ge karek puasana teu poe ge hayang ka surga keneh wae. Hayang keneh wae. Anu kabeli sendal hayang ka surga teu kabeli sendal ge hayang ka surga, anu kabeli daging ge hayang ka surga teu kabeli daging hayang ka surga keneh wae. Tukang lalajo ge hayang ka surga sarua. Tukang main gaple eta hayang keneh ka surga. Geuningan tukang riba ge sarua hayang ka surga. Sana teh hayang ka surga. Tong boroning jelema daek ibadah, anu tara daek ibadah hayang ka surga jeung urang tanyakeun. Sia salat tara, puasa tara. Sia yang kemana tuh? Tetap aja yang ka surga aja tinggi salat ge.
anu teu puasa kitu keneh. Begitu ditanya teh mana hayang ka surga apa hayang ka neraka? Hayang ka surga sarua. Ya. Cek jelema tukang nipu ge sarua wae hayang ka surga. Cek tukang maling ge hayang ka surga tetep. Masya Allah. Urang akan sebatas hayang. Ka surga teh hayang ngumpul. Hayang ngumpul. Kadang orang jadi ahli surga, kadang oge jadi ahli neraka, kadang orang naik sholat, kadang oge naik masalah. Kadang naik ngaji, kadang oge aloba we kitu aja maksudnya. Tanu dipaurkeun mah nu paur ieu lengah we saeutik. Jelema kan teu nyaho mau teh di mana. Nah iya kudu kurang ditalaah ya, aing ieu lamun lalajo ya begitu lalajo nyawer begitu nyawer kumaha aing lamun paeh ieu geus beres nyawer rek kumaha. Kan aya jelema anu geus beres nyawer maot itu masyaallah lo teu bere bijalik ya. Gusti mending meureun aing geus beres ngaji maot, beres salat maot gitu tah masyaallah. Nikmat. Nah, mana nopat golongan teh? Hiji talil Quran, kaiji jelema nu sok maca Al-Qur'an. Insyaallah. Ya orang teu bisa macana. Maca Quran. Maca Quran anu bisa maca ge hese maca Quran teh. Tapi kabulukan atuh Quran teh luhur lamari. Ya. Masya Allah Gusti jelema berlomba-lomba baca Quran ketika Ramadan. Di Ramadan mah teu maca di Al-Qur'an. Lain mah Al-Qur'an teu bisa kumaha tuh sing loba baca kulhunya. Gitu. Buka Quran Al-Qur'an teh kade. Baca Quran mulai ayeuna ieu mulai Ramadan ya. Aja teh teu bisa wacana ngadengekeun. Mun batur teh tarusan di masjid, urang ngadengekeun atuh. Syukur-syukur atuh nyiapkeun cendolna, siapkeun es campurna, pikeun ngaji teh bari ngadengekeun kieu tah. Matakan ngaji kade, ngaji ayeuna mah lain ngaji tadarus awas. Jadi ngaji tadarus, ieu mah nu maca dina sampeka lain ngaji tadarus. Ai tadarus mah jelema ngariung saling bandungan ngaranna tadarus. Jadi berarti gugur kewajiban teh tah kusabaya nu ngabenerkeun di eta tempat. Ayeuna mah kan ngaji teh sorangan eta sampai ke uang-uangan gitu. Lain ulah gitu. Kayak teh ingat eta kedah aya nu ngabandunganan. Gitu. Urang tadarus teh. Lain tadarus teh eta tadarus mah ngariung babarengan aya duaan, aya tiluan, aya opatan, aya limaan. Dibuka we ngaji teh bareng. Begitu kaya anak batur nu sejen ngabandungan anu hiji maca saling gantian macana saling bandungan garana nu kitu garana tadarus gitu. Sedangkan deh aduh Masya Allah alhamdulillah aing kudaek nama maca Quran teh gitu menang gitu maca Quran asa peker atau maka teh maca Quran asa peker gitu. Jadi masalah gitu kan ulah teh penting teuing sebab batur waktu istirahat dek naon dek sahur. Dan ngaji mah teu sampai kerja atuh jalan we Inggrisnya. Gitu. Ai kira-kira hayang teh ngaji dek ketika subuh teh teh gitu nya asal tenaga dengan batur we nya. Gitu. Jam 8 jam 10 beres gitu tah. Dek teruskeun tong make sampai ke terus kena ngajina gitu tah. Urang kapan ngaji teu sampai ke mah teu afdol. Afdol. Oh nggak jadi kuburan maka sampai ke dia tuh ingat masalah dengan ayah we nya eta berangan gitu ngaran gitu berangan aya sampai kerja nabi haneuteun ai maena haneuteun ai batur tetangga aya nu jadi huntu kumaha nya kan eta teu kapikir eta teh gitu nya teu masalah selama ada kabeh ge urang mah sadar teu ridho ku ngadengeun aja jadi pahala gitu. Urang ngadenge itu ngaji, ngadenge meunang pahala kade. Meunang pahala kalau disangka pahalaan, kada aya pahalaan. Gitu. Maka urang sing rajin ngadengikeun teh ieu teu bisa wacana, dengekeun geus. Ngadengekeun gitu. Beujeuh bisa henteu ngadengekeun henteu deui.
lapor di situ, lapor, lapurnya itu. Masalah katakan jelema membaca Quran itu iqra'ul Quran, Qur'ul Quran, jelema membaca Quran sanyana Al-Quran teh ditasfa'u bakal nyafaatan kanu maca Quran. Urang teh bakal disafaatan ku Al-Quran. Al-Quran teh bakal nyafaatan urang teh bisa ya baca Quran, dibaca urang teh. Tapi Al-Quran teh bila mana urang ke di akhirat teh disafaatan ditulungan. Hece kuruhuan gitu begitu urang teh saumpama mah cilaka di akhirat. Urang pernah baca Quran eta Quran nyalametkeun urang kade. Quran nyalametkeun urang masyaallah. Bagja pangbunga-bungana jelema kolot pangbunga-bungana kolot sanggeus maot bisa dipangmacakeun Quran kudu jadi anakna. Insyaallah. Paros teh maot ye kana neraka asup ye. begitu kana neraka atuh kumaha teh kana neraka meureun ya. Gitu ayeuna ge kan geus eleh ku bisul. Begitu beres kana neraka anakna teh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah dihadiahkan Gusti. Mugi Yasin abdi sing tepikeun ka Bapak abdi. Anu jin anu Masya Allah. Tidinya kene eta begitu disiksa diangkat tina siksaan. Masya Allah nikmatnya. Insya Allah matakan yang ngambil teh bisa ngaji cara paedita. Gitu ya. Paedi mah bisa ngaji juga teh atuh paminantuna bisa nya. Udah keluaran pesantren pan mulungna itu minimal bisa ngadoakeun urang maksudnya entong nepikeun ke lebaran datang ke kuburan urang ceuring mewek doang di banjuran teh hantem nepikeun kas per orang teh hiji sabotol gede kadua dua botol gede aya 10na ge pinuh kuburan teh aya maca kuluh teu baca yasin teu. Anu paling murka nu jadi anak begitu jarak kusawab kolot terasa peta nyengat petasan atau nyengat petasan di makam teh aduh Gusti nu di dalam teh di makam teh jangan kena panas ke aja masalah kolot tidak resepen betos sok yang petasan di segetan ya aku pada dulu asal kuburan teh mikir sakit tercekek Masya Allah Gusti ayah-ayah aja di orang menang gitu orang ngabajur kuburan atau mangga teh itu penting itikadna itu menang kurang jarah begitu jarah kurang gitunya cayan gitu pakai kembang atau mangga teh jadi masalah ngan nu paling abdol nu paling bagus mah urang rek ngaraskes ka Allah bacakeun kurang ayat Quran begitu hadiahkeun ayat Quran eta pikeun bapak urang tah eta kanu kita Masya Allah lain kira kade baca Quran nah bakal nyafaatan tah disafaatan tah ke Al-Quran teh Masya Allah urang nges teh nya urang lamun ningali para jamaah sadayana aya jelema tong boroning sifat dia ukuran gitu tuh bisa baca Quran teh nalangsa urang teh bisa baca Quran atuh teh kumaha urang benerna kusabab KBG pan beren Al-Quran teh hudal linnas eta Al-Quran teh petunjuk pikeun sakabeh jelema urang lamun hayang bener sesuai tinjin Al-Quran kumaha urang dek benerna lamun urang teu bisa baca Quran teu nyaho tafsirna Al-Quran gitu dan sing hati-hati urang lamun dina Al-Quran mah urang tidinya aoskeun ku urang kade lamun nafsiran kudu jelas tafsirna heula gitu matakan aya kapungkur mah kiai kapungkur lamun tos rengse macakeun ayat Quran teh itu wallahu alam bimuradi sok kitu teh ayat teh alus kade karena gitu wallahu a'lam bimuradi katukur Allah anu uninga dina eta tafsir-tafsirna jeung penjelasan-penjelasan kitu
Nah, talil Quran jelema nu maca Quran mah eta dipikari tu resepeun surga teh masyaallah. Resepeun. Lamun urang boga anak, anakna tahfidz Quran, hafal Quran nya 30 juz. Eta kapolota bakal mere mahkota ke di akhirat. Diterapan mahkota kalau nanti. Bagus tuh. Itu ayeuna paros boga anak tahfidz Quran. Teuing tadi dibere mahkota apa moal. Geus dibere paling kulhu berarti 3 kali mah. Itu masyaallah. Mesti dagang gitu ya, urang lamun ningali keutamaan anak gitu, keutamaan anak kan kade urang lamun cara nyepot anak dina kana tahfidz Quran kade tok tahfidz Quran hungkul kedah aya ngaji kitabna. Sabab ngabongkar Al-Quran teh kedah jeung hadis kade. Kedah jeung hadis, aya hadisna gitu. Kade teu meunang urang ngabongkar Al-Quran nerjemahkeun Al-Quran sakadai urang teu meunang. Teu meunang. Nah, Al-Quran mah kitu tamatakan urang kunaon urang sewaktu keur nalika jelema maot kita maca surat Tabarok. Eta surat Tabarok teh caan supaya caan ku urang. Supaya caan. Bacakeun ku urang begitu begitu jelema maot diasupkeun kana kuburan langsung bacakeun Tabarok dirinya keneh mah. Insyaallah urang teh bari jeung anakna pantesnya anak teh kakolotna macakeun Tabarok begitu maca Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pantes, Masya Allah, anak macakeun surat Tabarok. Kolotna maot bagja, eta kolotna ngadegikeun anak, Masya Allah. Eta teh Al-Quran mah kitu teh, Masya Allah. Talil Quran, jelema anu sok baik maca Quran, maka dipikarin ku surga teh. Insyaallah. Wa hafizil lisan nu kadua anu diridukeun ku surga teh nyaeta jelema anu sok ngaraksa kana lisana teh dijaga lisan teh teu sakadaek sorangan henteu matakan mufang hese-hesena ngajaga lisan ngajaga domba mah babari tapi begitu ngajaga lisan teu karasa lisan mah masyaallah ucapkeun teu karasa loba ngabanyol teh loba heureuy teh masyaallah kadang-kadang sok nyirikeun batur teh teu karasa eta nyirikeun batur masyaallah pasti nagem matakan lisanah lisan anu paling kepang lobana di lisan teh lisan setiap huruf setiap kata anu keluar mungkin bakal dipertanggungjawabkeun. Tonggoro yang sifatnya jelema teh bang ukur tukang ngobrol, tukang dakwah ge sarua dipertanggungjawabkeun. Jelema teh ya tukang dakwah ya, tukang pidato sarua bakal dipertanggungjawabkeun. Masyaallah. Di saha eta omongan maneh ngahukuman kumaha. Oh. Coba jelema sok aya hukumna teh hukum asal teh kitu da asal teh bener teh kitu nya. Hukuman teh cek sorangan alusna teu meunang kate ulah kade. Jadi lamun urang teu nyaho dina hukum geus pejakeun teu nyaho kita teh. Ulah asal teh kieu ulah asal teh kieu gitu. Batur ngeta hukum begitu kurang di hukuman urang nu beura tanggung jawab. Gitu di hukumanana. Kade kan dina hukum teh masyaallah. Nah, jelema sok rajin ngajaga litahna, dijaga litahna teh gitu. Teu tukang nyeta dijaga tina segala keburukan, meningkeun kealusan kene cici dibandingkeun urang loba ngomong. Alusan loba cici. Insyaallah. Ngomong urang rek puasa kieu mah masyaallah.
Nukaduan nukatiluna wa mut'imil ji'an jelema nu dipikarindu dipika cintaku surga teh jelema nu sok daek mere kadaharan sing rajin mere kadaharan teh urang teh sing rajin sing daek mere kadaharan ka batur teh ulah yang dibere doang gitu ya orang boga orang seetik orang berekeun gitu bagikeun orang seetik supaya kabagi gitu kan bagja tah mun urang dibere sifat daek berehan daek mere kadaharan ka batur eta lah nu diridukeun ku surga matakan jelema di alam dunia begitu jelema pelit maka jelema pelit mah teu meunang asup ka surga. Teu jelema ge pelit masyaallah. Kade urang tong pelit-pelit teuing kali ulah pelit. Bahaya eta, bahaya. Uing mah teu pelit tinggal bager berehan kumaha? Berehan we asal aya hiburannya we asal aya hiburannya eta mah cilaka begitu. Intinya gitu aya cenah urang awewe di warung rempang-rempang kan sedekahan we gitu da karunya intinya masyaallah Gusti da gade eta mah masyaallah sekali berehan da jelema mah lamun kana main kana naon mah geus peraturan sugan nyaah naon teu anu kedua boro-boroan geus teu mikirkeun dieu mah sugan sieun dicarekan pemajikan sieun sugan anak henteu tapi lamun urang rek sedekah ka masjid mikir heula atuh aing beureun kumaha ieu loba anu mikirna ka ditu lamun rek sedekah tapi lamun dek kana kagorengan masyaallah gede kasanggup teh sanggup wae gitu masyaallah tak kade ta sing jadi hisapan pikir urang omot imil cian sing daek mereka daharan orang lamun aya berekeun gitu terus da moal kurang ieu moal mun urang diberekeun kadaharan mereka kadaharan ka batur moal kurangan tetep moal malah nambahan gitu. Nukafatna nodifika cinta ku surga teh wasai min fi syahr Ramadan jelema nu puasa nu sok puasa di bulan Ramadan tah eta mah nu rajin puasa di bulan Ramadan eta mah difikaritu surgana Allah. Masya Allah, alhamdulillah, para jemaah sekalian. Urang bisa tarawih, penting ayeuna bisa dina malaman awal Ramadan, nu di mana su'ilan Nabi alaihi salatu wasallam an fadhail tarawih, ayat keutamaan tarawih. Mana keutamaan tarawih? Pentingan kahiji jelema lamun tarawih, yahrujul mu'minu min dzambihi fi awwalilatin kayamin waladtu ummuhu jelema nu salat tarawih dina malaman kahiji tarita maka eta jelema teh yahrujul mu'minu maka bakal keluar naon eta jalma mukmin min dzambihi tina dosana urang teh berarti tarawih tadi teh eta keluar dosa urang sapertikeun kayauma waladatu ummuhu sapertikeun jelema teh kaluar dina jero beuteung indung berarti persidi urang tah geus ayeuna mah jaga ku urang berarti alhamdulillah urang dikesakeun tarawih tadi tah pahala nu tadi mentakan urang disukan kudu tarawih disukan ge nu kaduana penting kadua wasan yati yang firullah milih apa kana mukminin nu pentingan kadua maisukan berarti lamun jelema salat tarawih maka bakal diganjar ku Allah yakfirullahu bakal diampuran ku Allah ka mukmin wali abwahi jeung ka indungna kolotna bakal dihampura dosana jelema nu tarawih pentingan kedua kolotna wali abwahi kana mukminain wa fi lailati saniyah jeung pentingan katilu yunadi balakun min tatil arsy istani fil amalan jelema nu tarawih pentingan katilu
maka ngagero eta malaikat di hadapan aras istanifin tos ngamimitian anjeun kana amal ghafarallahu ma taqaddama min dzanbika maka ku Allah bakal dihampura dosana nu ti heula tegesna eta jelema teh bakal dihampura dosana nu ti heula pentingan kaki wa fi lailatir rabi'ah jeung pentingan kaopat taun minal ajli mislu qiraatit taurat wal injil wal zabur wal furqan jelema surat-surat tarawih dina pentingan kaopat bakal diberi ganjaran sapertikeun anu maca kitab Taurat, Injil, Zabur jeung Al-Qur'an. Opat kitab urang diberi pahala urang pancan pernah maca Zabur, urang can pernah maca Taurat, urang can pernah maca Injil, urang ge can pernah dihatam Quran ge. Begitu urang salat sunat tarawih pentingan kaopat menang pahala Zabur, maca kitab Zabur, kitab Taurat, Injil jeung Al-Qur'an. Insyaallah nganahnya. Wa fi lailatul khamisah jeung pentingan kalimah jelema nu tarawih atahullahu taala bisa min salat fil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa jelema nu pentingan kalimah tarawih dina pentingan kalimah maka bakal maperinan ka eta jelema saha Gusti Allah seperti ganjaran jelema nu salat di Masjidil Haram, Masjid Madinah jeung Masjidil Aqsa. Insyaallah Masjidil Haram salat sunat lagi 100.000 rakaat teh pahalana. Urang dirinya Masjidil Haram nugas pernah alhamdulillah, di Masjid Madinah nugas pernah alhamdulillah. Urang pun aya nu encan ka Masjidil Haram jeung Madinah. Gitu, ke Masjidil Aqsa, mau ke Masjidil Aqsa mah. Gitu, batur ge di Palestina nah hese aya salat di Masjidil Aqsa teh ya. Tapi pahalana geus diberekeun ka urang. Mantakan urang pentingan kalimat tah dibere pahala sapertikeun salat di Masjidil Haram, Masjid Madinah jeung Masjidil Aqsa. Wa fi lailatin sadisah pentingan kagenep Allah taala sawaban tofal bi Baitul Ma'mur bakal Allah bakal mafirnan kata jelema Gusti Allah seperti ganjaran malaikat anu tuap eta malaikat teh min Baitul Ma'mur di Baitul Ma'mur. Masya Allah pentingan kagenep mah urang bakal diberi pahala seperti kan malaikat anu tuap di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur teh eta malaikat tuap tidinya nguringan pergantian malaikat. Masya Allah ngurilingan eta di Baitul Ma'mur pada jamaah sadayana malaikat terus bergantian nepikeun wa yastaghfirullahu jelema anu pentingan kagenep mah tarawih maleman kagenep maka wa yastaghfirullahu bakal mametakeun hampura ka eta jelema kullu hajarin setiap batu wa hamadarin jeung cadas. Batu teh mametakeun hampura nu jelema tarawih teh kagenep mah kitu tah jeung termasuk cadas. Masyaallah. Wa fi lailati sabiya fakana madraka Musa alaihi salatu wasalam wa nasarahu ala fir'aun wa hamana jeung pentingan katujuh maka eta jelema bakal dibere ganjaran seperti manggihan jelema ka Nabi Musa sareng nulungan eta jelema ka Nabi Musa ala fir'auna ngelehkeun fir'aun wa hamana jeung haman. Masyaallah. Insyaallah lain kira urang sarua jeung nulungan Nabi Musa mengelehkeun ka Firaun jeung Haman. Wa fil lailati samina jeung poean ka-8 pentingan ka-8 bakal maparin Gusti Allah ka eta jelema perkara Uqya Ibrahim alaihissalam anu dipaparinkeun ieu jelema naon kana ieu perkara ka Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang sing rajin tarawih teh rajin urang tarawih teh ulah nepikeun ka tarawih mas pelan atuh itu urang hitungan disunahkeunna berjamaah sunahkeunna
termasuk lagi nawitir ya pan sudah berjamaah teh di Ramadan. Geus saeutik ulasan urang teraskeun kamari urang nyata dina sunnah saum ayeuna aya di makruhatus saum aya kamakruhan dina puasa. Mana kamakruhan puasa? Hiji al-alqu ay madhuhu biduni ayyan fasila minu syai'an ila jawab. Al-alqu teh hiji al-alqu nyata madhuhu biduni ayyan fasila jelema ngunyah hiji sesuatu teu aya anu masuk seetik oge ila jawfi kana perut, maka jelema sapertikeun kieu urang teh hayang we kitu teu karasa ngaletak ieu curug, urang teh diletak curug karasa asin tapi teu diasupkeun tah kitu da musol asin itu tadi kunyah urang kitu teu diasupkeun eta mah makruh hukumna. Tapi lamun begitu asin geuning kita diletak teh ayo dilelopkeun ka jero beuteung eta batal gitu. Wila sorong tiron tapi lamun aya nu masuk mah batal gitu. Matakan dimakruhkeun teh beusi bakal gitu. Kayak aya hukum ke masak mana teu diasaan aya hukumna kade tong ngasaan wae awewe hantam ngasaan biasaan diletak gitu aya di ukur diletak supaya karasa unggul asin jeung teuna eta tapi teu ditelan gitu di kunyahkeun deui dikeluarkeun deui eta kumaha hukumna kieu urang bahas. Geus nu kadua anu makruh ya zauqut ta'am. Tai zauqut ta'am teh nyicipi makanan. Jadi kurang teh urang keur olah ya ieu lamun asin teh teh kumaha pusing ke asin teuing kieu nya. Meunang teu urang ngasaan kadaharan maksudna mah ngasaan kadaharan teh lain di dahar tibang salah kadar nganyahokeun asin jeung teuna gitu. Biduni hajatin ma'adami wusuli syai'il jawab tanpa aya hajat tanpa aya nu masuk ilal jawab wa amali hajatin eta teu meunang tah nyicipi makanan lamun teu aya pangabutuh seperti kieu. Urang teh awewe keur olah begitu keur olah keperluan teh maksudna teh aya sugan dekan kieu nya ai urang sapertikeun dek hajat atau dek syukuran kan berejeun batur nya pasakan teh beusing asin teh beusing kumaha aya urang teh eta mah aya hajat tah lamun aya hajat mah wa ammali hajatin fala yukrahu lamun aya hajat mah teu makruh kade tapi lamun eueuh hajat makruh hajat begitu hayat cobaan pan dina masak teh aya keyakinan urang teh yakin apa teu ieu apa diuyahan apa teu eta mah aya hajat tapi kusab diuyahan geus dimecinan geus asana teh pas kurang diasaan keneh atuh itu aya nu jadi masalah teu ngarti abdi mah awe anu masak puluhan tahun masih diasaan keneh gitu berarti kan geus teu boga keyakinan dina masak teh atuh kan mun boga perkiraan masak teh nya cik urang mah antara asin jeung teuna kan ieu mah kusab aya hajat besing saumpama teh mah teh can diuyahan ye antara can dimecinan gitu aya we biasaan eta mah lihajatin tah fala yukrahu lamun aya hajat mah teu makruh tapi lamun teu aya hajat makruh gitu makruh berarti cacat tah kasunahanana gitu geus eta dina perkaris nyata zukut ta'am gitu dina masalah nyicipi makanan ulah komo kurang ada teman penting meninggali orang teh ayo dibayang-bayang gitu nya dibayang-bayang kurang teh kadaharan teh aduh teh kadaharan berima dibayang ulah tinggali kitu ulah dibayang-bayang ulah zukutan nu katilona al ihtijam deh
cek urang mah cantuk cantuk teh cek urang mah ki ihtijam teh cek urang mah ngalah darah gitu. Ngalah darah disebutna ikhrajudam, ngaluarkeun darah seperti hijamah itu. Hijamah ari hijamah teh cek urang mah itu non anu di ala darah teh gini gitu. Ikhrajudam karena jadi ikhrajudam di hijamah gitu, hijamah. Payukrohu hurudan minal khilafi, maka makruh kan ieu mah khilaf perselisihan ti ulama, aya perselisihan kade. Kunaon sababna dimakruhkeun dina ihtijam, dina cantuk. Wali annau yurisud dofi sanyanyana begitu jelema dikalorkeun darahna matak dimakruhkeun teh eta tu sabab ngawaris kana lemes gitu, kana hijamah gitu di ala darahna gitu makruh kan eta oge khilaf cenah tina hilaf tina perselisihan. Wa kama tukrahu lahul ihjamah yukrahu lahu ayyah juma wairo eta teh kumaha lamun urang teh kitu ngahijamah diri sorangan gitu ayah juma wairo itu lain batur sabaraha lamun urang ningali kana hijamah mah teu matak-matakeun ayo mun hijamah teu matak-matakeun. Kayak ayah hukum suntik ya, suntik kayak hukum suntik ya. Ya orang disuntik di bulan Ramadan mana apa gitu, gitunya. Ayah mah ngalah darah, ngalah hijamah, bekam, orang di bekam, ya terus bahasa orang di bekam itu batal. Ngan beda di makruh kontek kusabab, etake minal khilaf cina ikhtilaf kene khilaf gitu, perselisihan di ulama itu di ulama teh maksudnya. Timbul efek nanti yurisudofi anu ngawariskeun begitu jelema di ala darah timbul leuseuh gitu maksudnya. Kayak leuseuh eta teh jadi makruh gitu maksudnya. Majulma badaliton jelema anu makruh hukumna dina puasa teh ngabuang ba'da iftar nyata ngabuang ngacai sanggeus buka. Berarti kieu jelema ya begitu nek buka ayo buka mana teh minum tah buka teh begitu aja gitu minum dikeluarkan caina teh jadi minum gitu jadi asup kana beuteung dikeluarkan tah ikhraju minal fami tiba ukur diasupkeun keluarkan mah kitu ke kemungkul gitu. Eta kunaon? Eta hukumna makruh. Seperti kieu urang teh buka ya, buka pertama kan kieu sudah. Dari ini dikeluarkeun deui. Eta makruh. Kunaon saeueur makruh? Sabab fayuzhabu ma bihi min barakatis shawm, sabab cai anu pertama nu asup dirinya keur nalika urang buka teh eta nyata barokah puasa. Sedangkan lamun teu diasupkeun eta cai ngaleungitkeun kana barokah puasa. Kana barokah atau budaya barokah. Di urang sih hese mah nya. Pertama dibuang mah mungkin. Nu aya ge dilelep-lelepkeun ke jero nya. Urang dina puasa mah kadang-kadang tidak buka. Gitu. Tapi lamun dikeluarkeun teh cai begitu mainan minum cai begitu cai karek dikemukeun dikeluarkeun maka eta makruh kusabab ngaleungitkeun kana kabarokahan puasa gitu. Al-ghuslu bil ingomas wal kana ghuslu wajiban makruh hukumna jelema teh anu mandi di jero cai bulan Ramadan mantong mandi di jero cai besing gitu ulah kan
makruh. Walau kana ghusl wajiban kajenting eta madina mandi wajib. Gitu. Ulah di Ramadan mah urang keluar puasa masih hati-hati. Ulah nepikeun ka mandi nyelam gitu nyelam jero cai. Toh jero cai. Asiwaku pada zawal lianau yusibu royatal fami makruhuna nyusul kare nyusul pada zawal kare iki ya kurang lamun isuk ya isuk ikat gigi menang teu menang ikat gigi menang ira teu menang na lamun geus ba'da zawal geus tong ikat gigi teh pada jawabnya pada zuhur itu geus teu menang eta makruh kade dia makruh gitu jadi tong ikat gigi teh siwak teh gitu ulah sebab eta teh di anna yujibu ra'yatal fami cenah sanyanyana make siwak ada api orang kan orang masuk kadang-kadang lamun urang ikat gigi supaya tembau mulut gitu nya nah eta lah anu jadi makruh teh ba'da jawal teh usaha bisa ngalejitkeun kana bauna eta mulut gitu. Sedangkan roih dirinya mah anu dipikaci cinta ku Allah. Roihna teh bauna teh gitu. Ambeuna teh gitu. Bauna teh dipikaci cinta ku Allah. Dalam anu puasa. As-siwak ba'da zawal li anu yuhibu ro'yatal fam. Nah wahtarol Imam Nawawi ada mukarahiyah tapi lamun cek Imam Nawawi mah ada mukarahiyah itu makruh dina siwak ya dina siwak mah lamun cek Imam Nawawi mah itu makruh jadi lamun orang pakai siwak pakai susur di isuk ke sore ya itu masalah gitu. Nah, eta asratus sab'i wan nawam makruh hukumna loba teuing dahar loba teuing sare. Ya urang lamun dina dahar loba teuing mun dina sahur teh makruh teh. Wan nawam termasuk sare urang hanten sare. Itu sebab kunaon cenah kurang kasrutu sapi wanom loba sare terus kade ulah loba nyeta ngomong kade anu faedahan maksudna mah kusabab eta teh ngahilangkeun kana faedah puasa faedah puasa bada ulus syahwatil mubahah termasuk makruh hukumna karena kesenangan mubahah. Jadi cek orang mubahah teh anu cium, pergi ya. Kurang teh hayewe kitu ngambuan kado bulan Ramadan teh kieu we. Kungeunah ieu makruh. Seperti orang kitu make ngahaja gitu supaya es kitu kurang dijeukeun makruh. Awil mubasyarat atawa anu ditingali seperti kieu. Orang ningalikeun pemajikan olah kita ningali orang sop daging kita ningalikeun na baskom teh keluar teh masyaallah ngeunah eta da sop eta meunang dek anu dicium ke dek anu ditingali ke awil masmuat atanapi nu didenge ngadenge-denge ieu urang ningali ngadengekeun radio atanapi naon tentang makanan gimana kadahar komo ningali dina HP mah ningali kadaharan ngajak urang nungguan buka we urang ningalikeun kadaharan makruh ditingali makruh dicium anu dicium makruh gitu urang teh nyium kadaharan gitu itu antara pinu didenge sarua eta dina kamakruhan insyaallah mudah-mudahan kiluran senan payuna biasa apa batalan puasa. Pertanyaan. Mudah-mudahan ulang tengah lepas kewajiban. Insyaallah mungkin berarti dina Kamis payuna atau 11-an orang
seminggu deh ulang 11 artinya. Berarti Salasa Rabu Kamis itu berarti Kamis malam Jumat itu dan Kamisnya berarti ulang di sapinya. Insyaallah eta pada jamaah sadayana ya ada perkenyaan bios insyaallah mudah-mudahan urang doa ka Allah. Kalian itu tetap sadayana mudah-mudahan dina ieu Ramadan sing disehatkeun ku Allah, sehat badan, sehat batin, sehat zahir, sehat batin, sehat akal, sehat jasad, sehat ruh. Sadayana mudah-mudahan biasa melaksanakan di Ramadan kalian orang dipasien kekuatan ku Allah termasuk mudah-mudahan orang sing dipasien itu hal barokah. Mudah-mudahan usaha orang dilancarkan ku Allah. Mudah-mudahan sadaya rugi orang sadayana sing dipasien rezeki halal terus itu kalian sing jadi kabarokahan itu orang sadayana. Itu mudah-mudahan orang ini Ramadan mudah-mudahan orang sing jadi penjaga takwa Allah dan amin dalam hidup orang. Sekarang pada masalahnya kusabab pada bedi pada sahur istirahat insyaallah hafatan cekap apabila terkadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.